rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naon teh? Pala lipu eta? Atos Sumali aksol haki eta sanes mana can dulu kata kan hah satosna dompal alipu acan acan dulu kata eta sareng heula tina marujul huruf. Ladzi yahtaruhu maneh tabar tujuh belas kitu saur ulamanu langkung jelas alifu tahawahi huruf mat lil hawa itan tahi maraj alif wau iya nacang kemna nutilute huruf madlin kamas hurna. Bismillahirrahmanirrahim. Huruful madi ari pirang-pirang huruf mad wal lini sareng huruf lini cenah lain wal lini sareng huruf lain madlin mah beda deui ya aya harfulin aya madlin eta salah satun ayat 3 al alifu hiji alif mutlaqon bari mutlak wal wawu sareng kaduana wawu as-sakinatu anu sukun al madmumu anu didomahkeun itu wawu al madmumu anu didomahkeun naon barang barang atuh huruf qablaha anu aya dina samemehna itu wawu wal ya'u sareng katiluna ya as-sakinatu anu sukun al maksuru anu dikasrahkeun naon mah huruf qablaha anu aya dina samemehna itu al ya'u wa makhrajuha sareng ari tempat kaluarna itu madlin atau ahruful madi lain madlin ahruful madi walin namanya eta min jawpil pamitina jero liang baham wal halki sareng tina liang genggerong laisa anu teu haya laha pikeun itu halak atawa halki naon haizun tumarus tantahi anu anggeus itu haiz ilaihi kana itu halki bal tantahi balik ta tepi itu jaupul pami nuhunes biin nah deh
binti Saro lan oh binti Ha'il Hawai kana pameakanana atawa tungtungna bong bolongan. Intiha teh panganggeusan atau pameakan tungtung bisa lah. Wa innama idopul wawi sareng pastina ari nyarandekeun wau wal ya'i sareng wal ya'nya wal ya'i sareng nyarandekeun iya ilal alifi kana alif eta li anaha karena sanyana itu alif aslun eta jadi asal pi hurufil madi dina pirang-pirang huruf mad. Kunaon cenah wau paeh jeung iya paeh make disandingkeun kana alif. Sabab alif mah jadi asal dina huruf mad. Jadi dina huruf mad asalna teh sebenarnya mah lain wau jeung iya tapi alif. Sok ayeuna dina mad anu kabagi dua, hiji mad as, dua mad far. Mad asli teh mad tobi, mad far'i anu aya 14, timimiti mad wajib mutas, nepikeun ka wajib mad tamkin atawa mad ta lim eta sakabehna alasanna kunaon make jeung jadi mad sabab nu jadi asalna sabab aya alif sanajan memang dina sawarehna aya anu antarana wau jeung iya tapi tetep nu jadi asal mah sabab mad teh naon alif itu lajengkeun li annaha karana sanyana itu alif latakunu eta tebukti itu alif illa sakinatan iwati sukun walayakunu sareng tebukti naon ma aksara atawa huruf qablaha anu aya dina samemehna itu alif illa maftuhan iwati dipatahkeun moal aya dina Al-Qur'an aya huruf alif tulis samemehna alif teh didomahkeun atawa dikasrahkeun komo deui di naon teh disukunkeun balikna lamun di mana-mana aya alif mah pasti huruf samemehna teh dikumakeun dipatahkeun kapan aya dina geuning dina elat geuning al alifu uhtul fathi wal wau uhtud dhammi wal ya'u uhtul kasri atawa lamun disukun-sukun mah geuning al alif uhtul fat wal wau uhtud dhamm wal ya'u uhtul kasr. Nah, itu kayak gini bener tuh. Sehingga cek kamari bahwa disebutkan patokan alif teh kumaha cenah kamari teh? Al alifu latah tamilul harkati a badan ari alif mah tara boga harkat abadan dina salawas. Nah beda jeung hamzah, ari hamzah mah al alifu idza urikat sumiyat ari alif di mana diharkatan mangka disebut ham. Beda jeung hamzah wasol. Hamzah wasol mah tasbutu wa taskutu hartosna dia nalika kadam petaradi baca atawa tedihar katan geus kamari teh sumaleak solhal kiham zunhaun sumaliwas tihi fa'ainun haun adna huginun ha'uha walqapu aksolisa nipau kosum malkapu. Oke ayeuna ya sumali aksol halki saterusna eta tetep pikeun mahraj puhu ganggerong
Hamzun ari hamzah, haun ha. Summa liwastihi saterusna eta tetep pikeun tengahna itu halki. Pa'ainun mangka ari ain haun ha. Mangka ari huruf ain gitu tuh. Haun ari huruf ha. Atau haun huruf ha mangga. Adnahu anu ari congokna atawa tungtungna itu halki ghainun ari huruf gin jauha sareng jauha khowa teh. Nah, cecekna dihanap ieu mah khouha nya. Khouha sareng tong sareng atuh. Khouha khona itu gin. Aywal alkopu maka hanap ka bawaan teh nepikeun kana aspalu. Jadi sapotong kan teh aya jadi berbeda berbeda naon? Berbeda pembahasan. Hartosan lan adomna. Sumali aqsal halki hamzun haun sumali wastihi fa'ainun haun. Hamzah jeung ha makhrajna puhu geunggeurong. Alhamdulillah. Hamzah jeung ha makhrajna puhu geunggeurong. Pasti we teh eca mah seuri. Ain ha mah na tengah-tengah geunggeurong. Ain ha mah na tengah-tengah geunggeurong. Sakitu heula ena. Ke adnahu mah hijikeun jeung nu hanap. Urang logatan heula. I'lam kudu apal anjeun anna fil halki kana sanyana eta dina eta tetep dina makhraj halak ay halak teh geunggeurong. Salasu makharijin ari tilu pirang-pirang tempat keluar. Lisitati ahrufin pikeun genep pirang-pirang huruf. Al hamzatu hiji hamzah wal ha'u sareng kadua naha. Eta min aksol halki mimma yali sodari. Min aksol halki bijil tina puhu geunggeurong. Mimma buktina tina perkara yali anu nyandingan itu ma'as sodoro kana dada. Puhu geunggeurong teh tah. Jadi patokanana aksol halki teh nyaeta aksol halki mimma yali sodri tadi ya. Puhu geunggeurong teh geunggeurong teh tah. Kitu tah. Tinggal ieu maulis ya. Tah tinggal ieu. Urang buka ieu nya. Nah, puhu geunggeurong. Figuran. Tah ieu teh geunggeurong ya. Ieu jangot, ieu kumis, ieu jangot. Ieu naon ieu ya? Dan. Naon cenah? Dan. Berarti kumis dan janggot. Nah, berarti dan ngembadang harus dicukur ini. Kumis dan janggot ya. Tah ka dieu aya urang sing ngeraikeun heula. Aya geunggeurong. Luh seueuy. Geunggeurong ya. Geunggeurong tadi ya, geunggeurong teh di mana puhu geunggeurong teh? Puhu geunggeurong teh geunggeurong anu deukeut kana dada. Dada teh di mana? Dada teh di dieu tah. Ieu tulangnya. Tah, tulang ieu dengkloknya. Tah, eta teh ti dieu kahanap disebutkeun da. Dada napikeun kana hanap susu. Ya hanapeun susu dada tah. Tina hanapeun susu kahanap mah kana nya kana eta lah. Eta mah disebut teh beuteung. Tah tina dengklok ieu kaluhur di ka dieu kaluhur ieu.
Duin ke tengah eta sebenarnya aksol halki atana pipuh puhu ari puhu teh naon paling handapna naon cenah tinggal ieu lamun gambar jelema ya gambar jelema set tuh tinggal tuh ya iya tuh tinggal tuh iya aya non ganggerongnya tina ganggerong ya tah set tah ganggerong panitinya kok panjang kieu nya ieu yang kapan emeh katingali ya ganggerong itu dia tah set tah nepi ka dieu kana dada tah mah ieu kana perut kali itu tah nu disebutkeun pu ganggerong teh mana ti dieu dugikeun ke tengah pu ganggerong pu ganggerong atos jadi ieu teh ti dieu tah dugikeun ka dieu teh pu ganggerong ak sol hal ki pu ganggerong ak sol hal ki tah alus teu gambar nanya Badah nyebutkan saya tapi si nyarekan we cenah ya amat berarti njadian bukan gerong tah tulikeun wal ainu sareng ari ain wal hau sareng ho al muhmalatani anu dikosongkeun tina cecek duanana eta min wastil halki tina tengah-tengah ganggarong tak lamun ain jeung hama tina tengah-tengah gang ieu hurufna aya hamzah aya ha a mun ku papatur geuningan ku papatur sok ngawas geuningan a i wa un dua tina aksol haki teh ha beda aya nah dinas nah ulah kieu din beda jeung ha aya lamun eta mah tina tengah-tengahna ti dieu tah nah ieu tengah ieu urang cirian atuh nya tah anu ngange arsir ya ieu mah aksol halki ieu tengah-tengahna ieu nu disebut teh wastul halki hurufna sabaraha hiji ain dua ha lamun a mah bedakeun aya lamun a mah ti handap a lamun ain kaluhur saeutik lamun ha dihandap ha ya ha mau dihandap ha mah di luhur saeutik lamun ain mah ain jeung hamzah a berarti kita ha rasakeun sok we aya nomor katilu mana nomor katilu wal ghinu sareng ari huruf ghin wal hau sareng ho al mujamatani tulikeun anu dicacakan dua anu dicacakan dua nana eta min adnal halki tina congo ganggerong ari congo teh tungtung ganggerong ae ilal pami tegesna anu nepi kana baham da ieu deukeut kana baham ieu baham teh tah ieu baham ieu tah tinggal itu lamun ieu calangap coba lamun calangapkeun ieu nya dicalangapkeun nah tah ieu teh gangger ieu teh calangap tah nya tah lamun adnal halki mah di dieu tah adnal halki
adnal halki. Tadi dia tanda adnal halki. Huruf na seberiji? Hiji ghin, dua kho. Nah, tahu sakit tah, dua tah. Bedakeun sok beh. Urang bedakeun. Tapi ulah tuh salah tuh. Tinggal aja kho kho. Nah cenah kho tong kuho atau kugin atuh ro ro ya kowe rasakeun sok be aya perbedaan lain oke ro terus di kho kho aya perbedaannya aya tuh tadi disebut teh lamun nu hanap mah aksol nu tengah-tengah anu paling luhur adnal halki hurufna tina halak teh agan nu matak dina tabel di tukang kamar diluluskeun nulisnya halaman 60 dinya matak ditabelkeun aya akso aya was tu aya adna kitu punya tah na tabelan nya ieu dihijikeun al halki hurufna kitu banyak lamun non akso mah hamzah jeung ha lamun wastu ain jeung ha lamun adna gin jeung kho itu banyak eta maksudna teh kieu halkina gede teh aksol hal hamzah jeung wastul hal ain jeung adnal hal gin jeung kho beda sananya bedanya tah eta disebutna teh tempat kaluarna si huruf disebutkeun makhraj huruf aya makhraj tina kharaja ya ruju tapi ieu mah tina akhraja tina naon cenah ente ketang tina kharaja khorok bae tasrif pokoknya kharaja ya ruju kharjan fahuwa kharijun wa dzaka makhrujun bihi latah ruj rojun mih taya teh segat nanti tina isim makan makhrojun segat isim makan tapi ia bisa disebutkan dorob makan tuh bisa ngertos soalnya ya mah menang isim makanna tina tasrifan atanapi tina segat tasrifan rojun nu kahiji mah makhrajun isim zam makhrajun nu kadua mah isim tah nu diange kalimat makhrajul huruf teh tina isim hartina tempat keluar lamun itu mah makhrajun waktu keluar ieu mah makhrajun isim makan tempat dijikeun jeung huruf makhrajul hurupi ai hurupi teh hurupun eta jama taksir tina harpun ai harpun mah hiji hur ai hurupun mah loba hurufna ngertos berarti kieu makhrajul hurupi pirang-pirang tempat kaluarna hur atau kieu makhrajul hurupi tempat kaluarna pirang-pirang ngantos hiji tilu tah cenah geus sabaraha hiji tah urang terangkeun teh jeung jawab marajur geus sabaraha hiji biar diterangkeun opat hiji jawabul pam dua aksol tilu wastul
opat adnal mengulis mana cenah berkalimana adnahu ginun khauha walqapu aqsal lisani sumal kapu walqapu sareng ari makhrajna qop eta aqsal lisani puhu lisan. Pauko dibelah luhur. Sumal kapu satarusna ari mahrojna kap aspalu eta leuwih handap tina kop. Itu yang ngaji merajul rada serius ya. Nah, tinggal aja. Teruskan. Acan di hartiannya sok. Adnahu ginun khouha walqapu aqsal lisani pauqasumal kapu. Pupuh kinanti lain katang gin sareng ho tung genggerong nuluhur gin sareng ho tung genggerong nuluhur makhrajna makhraj qop kap puhu lisan handap luhur makhraj qop kap puhu lisan handap luhur. Tengah-tengahna I'lam kudu apal anjeun analisana kana sanyana lisan lahu eta tetepikeun itu lisan sama niata saro ari 18 naonana harpan hurufna li asroti makhorijin pikeun 10 pirang-pirang makhrajna huruf. Jadi dina lisan ya kan cek berarti aya jawabnya ya orang pupus lah ya tinggal ieu nya aya jawab aya halkun nanti ieu tos ditulis di atasnya. Aya jawab, aya halkun, aya lisan, aya syapa tain, aya khoisum. Tah, ari jawab mah geus beunangnya. Bener teu? Kan kieu nya. Aya hiji jawab. Jawab. 2 halkun. 3 lisan 4 syafatain 5 khoisum. Urang geus dijelaskeun bieu teh. Lamun jawab mah marajubna sabriji. Hiji nyaeta jawabul fami, lain pahmi kade fami. Jauful pami make tasdid teh tinggal itu. Tina jawab aya hiji marajurupna jauful pami. Mun tina halkun aya sabriji? 3. Nya. Aya 3. Hiji naon? Nya aksonya? Akso. 2 wastu. 3 adna tuh gitu 3 adna. Jaupul pami sabariji hurufna? Alif, wau, iya dalam kurung sukun sadayana. Tuh gitu banyak. Lamun aksoma aya hamzah jeung ha. Lamun wastu ain jeung lamun adna gin jeung kho. Tuh
Mun tina lisan aya sabaraha mah ulis. Tina lisan mah aya 10. 10 naon? 10 makhraj. Naon cenah? Ceuk ti heula teh sakabehna sabaraha makhraj? 17. Hiji jawab tilu halkun. Aya sabaraha hiji tah? Hiji tamah tilu 4. Tamah lisan 10 14 tah. Berarti 16 17 non 15 16 17 engkena teh. Ayeuna ieu. Tina lisan mah aya 18 huruf. Aya 18 huruf. Tina naon? Tina lisan. Pikeun sabaraha makhraj? 10 makhraj. Nah, gitu. Ieu mah ulah ka ditulis ya mah. Jang penerangan ya mah. Soalnya angke anjing ditulisna. Tah ieu mah heula terus ditulis mah. Ya orang jelaskeun ya. Lajeng walahu sareng eta tetepikeun tulisan akso ari puhu. Ari lisan teh kabagi tilu ya. Dina lisan teh, na lisan. Ya orang jelaskeun. Ieu tos kahartos ieu mah nya, dihapusnya. Tos kahartos. Ya, tinggal ya. Nulisnya gambar lisan ya. Kan ke lisan teh tinggal ya, lisan. Gitu banyak. Bener tuh letah? Letah ya Lin? Apa yang mana ya? Ya. Akur kayaknya. Tah ieu teh kabagi kana beberapa. Hiji akso. Oke tuh. Emang dibagi-baginya? Oh dibagi-bagi ya. Lisan teh aya 4 bagian. Hiji akso. Ari akso teh naon? Puhu. Tah ieu puhuna lisan. Akso. Akso lisan. Terus wawastun sareng kaduana wasat. Ari wasat teh tengah wasat kumaha? Kusinnya. Wasat, wastun. Hatina wastun teh tengah. Terus wal hapatu sareng gigir. Hapat gigir. Ya gigir tah, tinggal ya. Nah gigir ya tinggal ya. Tah gigir. Ya hampura. Tong kieu ketang, kieu eta. Hapat, di hapat mata. Hafat. Kumaha lu hapat teh? Ku T-nya. Lain hapana kade. Onana. Ini mang nana. Hapat dia teh hapat hiji hapat. Ya. Gigir mah 2 ya. Mun letah dikaluarkeun, letah. Akso mah di jero itu nu deket anu kikieuan geuningan. Hanapeun nu kikieuan eta akso. Ieu gigir. Gigirna ieu disebut teh hapat teh gigir. Ieu wastu tengah-tengah. Aya tungtung disebutkeun tungtung mah watorpu sareng tungtung. Watorpun sareng tungtung. Ieu torpu ya. Torpu. Berarti lisan teh kabagi kana 4 bagian. Hiji akso disebutkeun puhu nalis. 2 wastu tengah nalis. 3 opatnya tilunya. 3 hapat gigir nalis. 4 torpu tungtungna lisan. Itu. Masukkan. Ari kop maulis di mana eta? Wal kopu, pal kopu mangka ari huruf kop eta min aksol lisani wa mayu hadhihi minal hanakil a'la. Kalau kata pal kopu mangka ari mahrojna kop eta min aksol lisani tina puhuna letah. Wama sarang perkara yuhadhi anu malebahan itu mahi kana itu lisan minal hanaki tina lak-lakan al a'la anu belah luhur. Jadi ari nu disebutkeun kop mah teh
min aqsal lisani wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Jadi puhu lisan tuluy antel kana lak-lakan belah lu ako aki aku kokon kikin kukun ako akiko aki akikihi aku kuhu akun wa aku kunna kokiku. Beda kali jeung kap, ai kap mah rada kaluar saeutik. Kumaha disebutkeun kap? Wal kapu sareng ari kap eta min aksolisani tina tina puhulisan aedon deui akur jeung kop mungsuna aedon teh. Lakinnaha tatapina ari itu kap eta aspala leuwih handap eta aspalu leuwih handap minal kopi tinimbang kop. Jadi kieu ya ikan ieu teh aksonya itu ya tinggal ya aksonya ari kop mah kan ieu sak ieu ya ieu teh ya tinggal ya ieu akso teh sak ieu tah akso teh akso lisan teh ari kop mah belah dieu ari kap mah belah dieu tah tinggal kan eta akso lisan belah dieu teh di jero akso lisan ari kop mah belah jero pisan dina aksona teh alamun kap mah kabelah luar aku tetapi antel kana lak-lakan belah lu kop ako ak bedanya ako ak beda ak 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 ok nah aak iik Mama Mang Ulis itu mah 11 kilo eta teh. Astagfirullahaladzim nya kakola teh kitu nya saheureuy mah hari. Ako ak bedanya kop kap bedanya kop kap ako ak bedanya ai kop mah belah jer ari kap mah belah luar biasa. Ae akrobu tegasna leuwih deukeut ilal pami kana cangkem minal kopi tinimbang kop. Ari kap mah leuwih deukeut kana cangkem jadi leuwih deukeut kaluar kana liang kana cangkem baham daripada kop. Ai kop mah deukeut kana adnal halki deukeut teh kop mah kitu cenah. Jam sabari teh teraskeun teh kenging hah bener ya teraskeun teh kenging sok teraskeun teh kenging bade teraskeun bade kulan lain cenah teh heula teh ditanya urang kakobong pan urang kakobong santri pan dak cek mau ulis teh da penting ngaji teh oh siap pang cenah wios sampai ke jam 1 ge tai satu caduk satu jam 10 ke oh muhun nah muhun pun nah gitu kade hampura maulis bisi loba heureuy nya keuneh heureuy wios heureuy kan ada gitu mah bisi nyeri hati atau naon gitu hampur ada ieu mah tujuanna ge heureuy lain ngaheureuykeun pangajian lain ngan lamun teu heureuy kayak bisi kerek itu bahaya mau ulis sorangan ulis kikieuan di kumaha aya santri kieu. Jadi kasimpulanan bahwa netela parantos kana 5 mahraj hur hiji kana aksol hal 2 wastul hal 3 adnal hal 4 mahrojna kop 5 mahrojna kap ayeuna urang geus ngajelaskeun ye berarti 2 tina lis tamah 3 tina hal sabaraha tah hiji tina jaupul pami sabaraha tah berarti urang geus ngabahas genep kana makhorijul huruf
Mana cenah maulis nomor ka sabaraha berarti 7 mangka nomor ka 7 aspalual wallahu a'lam. Hok sareng heula bismillahirrahmanirrahim sumaliak salhal kiham zonhaun sumaliwas tihi fa'ainun haun puhu genggerong ain hama nateng-tengah genggerong walqapu aksolisani fauqasu malkapu rangha lenggarang nuluhur maharaj kopkap lisan handap luhur doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa min nafsin wa min dawatin la yustajabu laha